Sampurasun para mitra, kalintang bingah natiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan tangan di ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngarebegepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngajenan Kasayan Gusti Allah. Dumasar kitab Jabur pasal 51 sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-18 anu ungelna kieu. Abdi ngurbankeun hate anu pinuh ku karumasaan nun Allah. Gusti tangtos moal nolak hate anu rumasa sareng tobat. Para mitra, kiwari pamahaman perkawis Allah anu bengis sareng gampil ngahukum teh tos mingkin dikantonkeun. Hal kitu teh mangrupi kamajuan dina mahamkeun sareng miwanoh ka Gusti Allah. Nanging bahaya lian oge tiasa muncul nyaeta nyapirakeun kasayan sareng sihulas Gusti Allah. Para mitra, dosa Daud kacida ageng pisan. Anjeunna jinah sareng Batseba. Daud oge ngarancang skenario pikeun nelasan Uria carogena Batseba. Nabi Natan ku Gusti Allah diutus kanggo nyatakeun kabenduman tena ku karana lalampahan Daud. Nalika Nabi Natan sumping nepangan Daud sareng mepelingan perkawis lalampahanana anu sakitu aibna, harita keneh oge Daud bruk ngalumbruk dina karumasaan sareng ngaraos kaduhung pisan. Para mitra, kitab Jabur anu ku urang diaos ieu ngungkapkeun karumaosan Daud anu sakitu kaduhungna tos milampah dosa. Anjeunna nya mundut pangapunten sareng welas asih ka Gusti Allah. Anjeunna oge ngaraos yakin yen manah anu pinuh ku karumasaan sareng tobat pamohalan ditolak ku Gusti Allah. Manah sapertos kitu teh diibaratkeun minangka kurban beuleuman di payuneun Gusti. Para mitra, hayu urang oge ngajenan kanyaah siwelas rahmat sareng kasayan Gusti Allah. Nalika urang tigebrus kana dosa, hayu urang marekaman tena kalayan pinuh ku karumasaan sareng tobat. Margi sikep manah nu sapertos kitu teh sanes ngan nuyun urang kana tobat nu sajati, tapi oge ngajenan kana kanyaah kana sihulas sareng kasayan Gusti Allah. Hal kieu teh baris kamanah ku Gusti Allah sareng mantena oge tinantos nampi tobat umatna. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge sagala kasayan Gusti dina kahirupan abdi-abdi sadaya, ngalangkungan kadeudeuh kanyaah kasalamatan kanggo sakur umatna anu ku karumaosan nyuhunkeun pangapunten sareng tobat tina sagala dosa. Ieu sadaya mingkin ngawedelkeun iman sareng pangharepan ka Gusti sareng salawasna misukur sarta ngajenan samudaya kasayan Gusti ka abdi sadaya. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangande ka Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cak heula.